nya urang tingis geus minang kari urang tingis fanatik lah urang mun keur main PUBG suka AFK ngaring-ngaran teh tapi kunaonnya hirup aing teh sangsara jeung jomblo wae kurang ibarat kumaha aing teh kieu mun maneh mung sangsara wae maneh kudu beribadah teu percuma jika unggal poe jeung ibadah bari jeung nepikeun ka bujur kanda teh da mah aya teh karun ngagejeret ti langit masjid moal aya dari mana-mana ge anggar kudu dibantu jeung usaha tadi mana cuma hanteu henteu aing mah da kapok kira kumaha cuman sendal gonta ganti we merah pan goblok zaman itu kuat iman pisan kira leungit sendal padahal pasrahkeun we eta teh sebenarnya kebanti Gusti kudu nama tuh mana teh mikir saeutik mah talian terus sendal teh mikir gemuk geus leungit wae jika nama mana menjumaan teu moal otaknya kamu wae bau da mana pas nu waras jumaan teh kerus banget dan ngobrol aing mah ngobrol ge mece tuluh daripada sare leuwih parah jumatana kajen kene teh sakalian aing mah teu sarua kene anggar sah dan nu penting nama salat jumahana lagi hukumna wajib geus lieur nyeumah teh urang tanyakeun ke si Umam oh ieu mun aya pulsaan eta ge nomor yang kamu gunakan terblokir. Ieu saha istrina atau saha pangbejakeun ka si Umam kumaha hukumna salat jumahan teu ngaringkeun khutbah nah salat jumatan saha atawa henteu asa sakitu terima kasih. nah si ibu tadi ngomong gitu wae bro da anggar rek nelpon ka sasage ngakatna si buat wae gerak so Indo ngomongna jaba kalimatnya gitu wae aya orang balik heula urang aya mandi hayu urang ka jalan angkring ke ulina tong make bajunya hareudah kade sia mun make baju gaskeun sia mah bau suspek hop yo mami selamat datang di blok D2 RT 9 RW 6 puntennya saacana dewek lain ingin mani teu nyaman tapi dewek can pernah ningali mani jadi wayahna punten ya karena rusuh dewek ya jamaning aya kegiatan deui bener ge dewek teh yang ribet jiga kieu tapi lamun mani ngarti mah bakal beres ieu pertingkaian teh goceng teh naon duit gede pulangan ku dewek ge pak ieu mah ngaranna mangak euy kamari ge urang ngalewat ka dieu teh sakali pas kamari ge reueuh maraneh di dieu teh lain urang teh hayang mere mun dibere teh ke pas didedeyeun geus lah pokona mah urang rusuh aya kegiatan penting wayahna please lah tong jadi hece jadi jelema teh da lamun mani ngarti ge kurang ge dihormat da diantar ke mana-mana ge ye regapkeun ku maneh aya sedang belayar ibu sedang memasak sok mending mayar atawa hulu misah sinu awak sok pilih gimana ngancam ieu teh dan kitu we ieu dengekeun nya soalna di dieu teh geus loba pisan kejahatan model kemalingan kos kitu jadi mun mane ngeliat ke dieu teh kudu aya we jaminan atuh ama-ama mah teh saeutik mah maneh katanya pegawai kantoran gaji gede ngelarkeun duit goceng meneh teh ampun deka yo dewek ge gawe pakantoran sebenarnya teh emang namanya gawe di mana nabi abi lukmanur palah dinas di Polres Soreang jadi poe ieu teh dewek teh lieur teu meunang tewakeun jadi hayu maraneh milu ayeuna ka Kapolsek ayeuna keneh hayu heureui